Di damel mah David di Bang Beri bangunan tukang kalempang-kalempang paku. aing geus sugan teh bener Bang BRI euy. Mohon apabila sadayana pokona mah berkah sing sarehat panjang umur loba duit. Amin. Nya terus geus sing lancar sadayana itu. Amin. Lancar kieu lancar BAB. Oh nya kalau duit boga oge aing teu bisa kieu mah keunang. Jabakan ibu-ibu mah kieu na rupa-rupa. Itu parawan. Parawan juga parawan. Parawan yang ngeunahkeun teh kieu teh. Kumaha teh. Kumaha. Berarti seprit. Oh. Parawan teh kacanakeun ada jeung parawan mah. Oh, parawan namanya. Pertahanannya masih kuat. Oh, bau karencang kene. Ibu-ibu. Ibu-ibu nu anak opat, 2000 geus ada seber. Kumaha? Coca-Cola. Aripo lah. Iya deh. Eta. Ini. Wah, ini mah pake nangge caroplokan. Kumaha? Karena nago geus puting beliung sawi yos. Ipoh. Gitu tadi ngeunaheun awewe mah. Parawan itu parawan buat sedap kadengan lagi. Coba. Punten. Karena parawan ngeunaheun. Ibu-ibu anak opat bah serta sember mangga. Ini paling pusing ini lah borek itu sok nu awakna gede kos Jopia. Arek itu sok neangan tihang cakalan dia teh siga tas ngakan desa. Kumaha? Ayo lulus ke ceramah dulu. Pia kita ngilu ceramah edan apa ya power kan ada KKB kan. Power. Waduh. Ya namanya bulan Ramadan itu kan bulan suci, Cek. Ya. Ya bulan suci. Anggeuleun di pabeugeut eta. Kata lagi. Kumaha pasina kumaha? Pasti ke bekas. Bekas naon? Bekas Google. Nya eta paalus taka cuma teu bener kalau nu eta sieun. Dipodokeun sarangan sieun. Ye, tong boroding jelema. Kamari ge amprok jeung jurik, cepia jurigna istighfar. Kumaha poe ada teh balik panggung dopek aya panggung jabatan hujan. Heeh. Aduh gajlong teh pocong. Pokoknya bukan teh mana kalau istri astagfirullahaladzim jadi anak Tuli kumaha? kesel kon taranjangannya pocong karunya kieu di tangga cau ya baik tas ya bawa ayeuna kan kalembur neangan baju manehna pocong neangan baju teu mang baju aya sepadu kudu dipake Waduh naon? sepadu partai dibungkus ku pocong aju-ajuan ka jalan aya tulisan tonggongna coblos nomor 1 emang ini Lutfi iya apa pocong tarang jangan ya baju kan orang dia lah menabrak di pocong tong sieun Ceritanya kumaha? kok jaya pocong mah teu bisa lupa dia Sana tibang acro-acroan gitu awuran eta we paku payung mundur deui teh mun kacugak teu bisa menerkeun di talian leungeunna Kue busan oset sih jadi cakai kotor moal. Kita kayak pocong awurannya tetap aku payung ngarit deui. Anu aman tina pocong mah iwal ti perum. Kumaha? Anu aman tina gangguan pocong mah perum. Emang lebur teu aman? Iya kadang-kadang supaya di dekat kamar mandi pocong teh. Jadi di Peru mah aman? Aman di perum mah. Geuningan? Apa sok aya portal sacangkeng. Polisi tidur mah masih kena aman, nggak masih kena kalengkah. Jadi namun asup ke Peru mengai portal kumaha? Nah, hese sak dia. Tuh bisa ngaji lang. Polisi tidur mah gampang. Portal sak ieu bala. Kita kalau dagangnya biasana mun hayang payu dagangnya di makam jam 1 peting. Misalkan dagang bubur ayam di makam. Ge eta nu maruli tetep
eta nu gudurwo meuli kuntilanak meuli tan utong di ladangan mah pocong tong di ladangan Geningan nah. abanglakeun meuli 5.000 perak urang kudu ngahuapan Dia tanah kudu ngahuapan ongkos cor we mun pocong meuli geus beak-beak eueuh disakeun. sakeun Oh, bocah kok gitu. kamari kan cepnya jalan-jalan ka Jatiluhur Nah, naona? ya jalan-jalan atuh eta teh healing geus katur zaman now diajak salat ge no wae geuningan zaman now urang teh geuning ka Jatiluhur hayang ka kolam apung Oh. teman aya tukang parahu mah cenah ka kolam apung bari itu sabaraha sih 30 cenah ceu hayu barang we duane di tukang parahu ya tapi kolam apung teh bere we 15.000 ngambek tukang parauna Terus di kumaha tuh? jadi kumaha 19.000 emang kudu sabaraha 30 atuh pan perjanjian ge 30 cenah Heeh. kita ieu mah nengekeun pan saya lu tumpak jeung aing ongkos ke sawareh ewan atuh goblok kecuali sia ngocay aing mah tahu 2 minggu dari teang-teang di situ Aduh, iya geus ya gua geus dulu can emang ibu rek baralik moal kalau rada gitu moal baralik cina itu tanggung jawab apa ngomong ibu-ibu moal baralik karunya kasalaki ibu kalanturan kan dia mama rantang juga adalah heula moal balik isukan teh karenam di dieu. nah gitulah kita mah dari kebahagiaan supaya bunga sarana supaya sadari dasarna di imah mah para rusing nguruskeun budak panguruskeun salaki usuan budak usuan salaki bangga capek di imah mah ngulang we dia meuni ka dieu ngariung orang bahagia happy pentingnya punya sing bahagia sadayana mudah-mudahan bahagia orang sing menang pahala sisirian orang di dieu sabab ibu angkat ibu bina masing-masing ke tempat ieu niatna bade naos insyaallah satu acan angkat dosa ibu geus diampura ku Allah Subhanahu wa taala mentak insyaallah ibu kepatna jadi ibadah lempangna jadi diukena jadi nundutan jadi ceksan nundutan ibadah nu beuntak ge can karuhan ieu mun nundutan ibadah ngeunah nu molor atuh ibadah pisan eta Bener saya. namanya abdi ngajakeun nyangakeun silaturahmi we ka ibu sanes bade ngawas ari bade teu bisa ngaji abdi mah lain ustad lain kiai ari boro-boro hayang maca doa boro-boro maca Quran dan kamari ge eta tangga gering panas budakna dijampe ku cepiah alhamdulillah sore dijampe isukna paeh budak teh Emang doa naon dibacana? teu nyaho mohon pokokna mah cepiah nyangakeun silaturahmi sabab sahur Rasulullah nanti padilahna silaturahmi teh urang teh bakal panjang umur loba dulu duit lain Dulu mana duit wae. mah Jadi Ibu, Bapak Sadayana Cepiah itu merupakan konten kreator. Kalau beliau kebetulan sehari-harinya itu dulu pekerja seni Bapak Sadayana. saya tahu Alhamdulillah, jadi nama jatuh konten kreator. Nah, itu jahat nggak kerudung beren, dengar kerudung beren. anu meyakeun duit aing Jadi Ibu alhamdulillah Cepiah teuing dijagam ka dia sareng teteh istrina alhamdulillah. teuing Aduh, alhamdulillah. mama love you Aduh. Jadi ngajak sumping ke tempat dia mah dihadiran ke teteh ongkolnya. soalnya dia aya matan aing sih Ape lalaki mah kajeun kumis sakade gagang telepon lah. Ku pamajikan mah jajan karena teu baca mata. Sok.
Camat ngoloyong penting-ting terbalik. Pak di mana di telepon? Kadap di UI mas. Ada, ayeuna orang zikirnya sasarangan Kurang pikir sesarangan. mohon margi dina hiji kitab Mirqatul Mafatih syaratina kitab Mishkatul Masabi disebutkeun idza marartu bi riyadil jannah farta'u wa riyadul jannah hilaquz zikri, di mana nalika anjeun ngaliwat ke taman surga maka anjeun kudu mampir naon disebutkeun taman surga di dieu nya eta hilaquz zikri. Dina eta kesempatan urang diajak eling ka Allah, dina eta kesempatan urang diajak emut ka Allah, maka eta tempat sareng eta kesempatan teh mangrupikeun taman sawargana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak jangan naon Pak. Ini kalian singkat. Sulapnya Ini kalian singkat, yang satu kalian kabar Pak. Kalian sadayana oh, cari maca heula doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sakalina ulah seueur teuing, sakadik bisi kabuhulan. Itu ya guys, sampai kudu pas kucing. Atuh urang zikir sasarangan mangga nu kagungan cai dibuka caina, urang geus zikir, urang geus doa sadayana. Mudah-mudahan cai nu dicepeng ku urang sadayana cing jantan cai doa, cing jantan cai landong.